Ini ke mana mana? Di ka saung bata, di nempo bata, ngaju guru gua itu payu-payu, awan kaloriak meureun. Ya tah rese nama kaloriak teh da ieu nu non teh lah. Duitna pang-pang nama. Bener hese duit, anu teh hese duit. Ai didinya di ka mana? Wah mau balik didinya tapi cai lah. Oh iya, iya we dek nempo bata dieu mah. Pas beresan teh dan tema aya payu, aya nu kuliah. Balata itu orang keras dia gitu kembang kang beresannya tugane payu kamu jual di rumah ya ayat emen mah tugan pemalata video baru udah ini awut-awut ada tamang-tamang tuh bata di atas-atas kalau bro itu mah atap-atap mah ini pacaran keras di sana kayak di mana mah di pikiran mana dude crap out dia barala ieu nih mah arot tinggal sabu namanya kan iyo we edas meni balak kieu pagetom sigana di ala ya pagawa ke kana saware sa eta ngomong bata di saung disampeurkeun gini lah topi mana? Datang pakai topi ya topi ya kurang dimake topi tuh masuk boga. Kemana topi? Tadi dimake topi jadi eueuh. Mana teu make topi? Tunjuk topi, tah urang ge make tuh boga topi mah. Ah di dinya na teu make topi. Oh iya geuning topi. Dibungkus ka sebelah sok jaya teh. Minggu kamari menang duit teh 20 juta timang sakim eta mah ladang toma. Tah kamari anu nganterkeun duit teh ieu. Ti Imas, ladang engkol eta mah. Ladang engkol 15 juta. Jeung 15 teh berarti 35 juta ya. Eta penghasilan aja. Kok nah, iya kebonong nu ditongo ieu can biji penghasilanana. Eta mah bala kudu di koredan heula, kudu dipacul heula eta mah. Berarti urang ieu butuh pagawe. Butuh pagawe ama berarti neangan heula pagawe. Oh berarti kudu neangan heula pagawe. Kamana nang pagawenya? Biasana aya daerah Lebak nang heula pagawe anu mah. Mana pagawe yang ditu lah. Gimana Bu Haji? Pasti leuweung bade ngadamel sepanen hari pek teh. Halo do geuning teu ayaan. Emang juragan? Alhamdulillah Bu Haji sehat. Suami geuning teu patepangnya. Ka mana wae atuh? Aya we di bumi Bu Haji. Abi mah bade eueuh itu si Ujang gegerwan. Muhun mangga Bu Haji mangga. Kemana dengan pegawai itu nya biasana pegawai itu supaya di saung. Aku diteang cigan maka saung, cigan nama ayah di saung cigan nama. Ayo mas, urang teh geus tadi kieu we ngajentu we terus isukeun ka sore teh. Gawe teu boga.
nu nita-nita acan di ari keur eueuh teh we sama sekali atuh. Besukan we ayeuna aya juragan nita gawe. Ari kahayang mah kitu juragan datang ka dieu nya ka urang. Oh, teu cara keur butuh na we ngungkul gitu. Ari butuh pura ka urang teh kudu ayeuna. Ana di tempo ieuna. Urang nganggurnya sugan kumaha basa-basi gitu. Urang mah kitu kuduna teh datang ka dieu nyampeurkeun atuh naon we gaweannya mah cek urang gitu we. Aing mah aduh juragan datang-datang ka dieu we. Lu manehna keur heseheun meureun gitu. Jika mah teh rese duit, ari juragan mah mungkin rese duit sugan we teu ayeuna mah lah. Datang beul gitu ka dieu sugan. Aya kitu. Itu araraya di saung euy. Bukan beneran araraya euy. Kenal naon ieu itu di dieu? Juragan. Ya teh juragan ieu teh abdi teh teu gaduh gawe teh ujug-ujug ka dieu we lah kitu. Kabeneran di teh kita gawe. Gawe naon? Eta pang maculankeun pohon nu dilebak. Maculan nungkul. Pang maculankeun. Gampang juragan lah. Tuh, Mas. Milik mati mana we urang ngahulang di dieu ge mangih pan eta urang maculan nungkul berarti. Udah kayu ah. Sok pakai sih Mas maculannya. Kalau maculannya. Ayeuna ayeuna we dah geus kene. Jawa jauh. Juragan atuh urang ayeuna mah kudu dangdan heula di Oh, tempat heula. dangdan teu kudu dangdan, sok atuh wae pacul unggul. Tapi sama pacul atunya. Heeh, sok. Ayo Mas urang pacul heula Mas. Ayo. Juragan Sok sok heula. Kayak dikira balik tika dieu nempo nya. 2 jam kemudian. Ngomong juragan urang apa teh lagi baru deui kieu. Ayo alput baru deui kieu euy. Ngomong juragan. Lumayan pesek. Mang lain digawe. Ngarong ngalah mulung alpukeut. Dihaja eta teh kedewek. Alah juragan. Bae aing senang loba ieu atuh. Urang kabur ah. Juragan ini kamu curi aduh kebetulan juragan kamu tuh juragan nikah macul di mana maculna teh itu pala iya betul tadi teh nikah pang maculankeun cenah kebon antap we dinya tah geus dipaculan ya istirahat deui capek Geus kitu nu digarawe teh. Tempoh heula ka Lebak. Kata si emah orang ngajentul. Beres digawe teh. alhamdulillah beres tuh jadi tuh Mana nu tonggo nu di Lebak? nu tahu we nu pabari lah Oh iya tulang tepuk katu katongo. yuk Mana hasil gawe teh? eta ieu juragan Lain kitu atuh sama aduh. Tuh itu teh iya anu hiji mulung alpukat. Lain dipaculan kitu di pancongan. pan tadi cek juragan teh pang maculan teh kebon ya we tunda di dinya eta kebon eta Coba balik atuh digawe teh kitu patut mah. aduh